Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dina kesempatan ayeuna urang ngabahas pelajaran bahasa Sunda. Nyata dina pelajaran nu ayeuna urang ngabahas ngeunaan tanda kekenteng atau tanda kutip. Nah, tanda kekenteng atau tanda kutip itu salah sahijina tanda baca. Tanda baca anu sok digunakeun di kalimat. Dina suatu kalimat sok digunakeun tanda kekenteng atau tanda kutip. Nah, tanda kekenteng ieu aya 5 kagunaan. Tanda kekenteng aya 5 kagunaan tanda kekenteng atawa ieu tanda kutip teh sok dipake dina 5 hal. Nah, kahiji tanda kekenteng dipake ngahapit cutatan langsung tina omongan. Jadi ngahapit cutatan langsung tina omongan. Jadi anu kahiji tanda kutip teh dipake pikeun ngahapit kutipan langsung, obrolan langsung. Nah, kosok pake tanda kutip lamun ditulis dina kalimat. Contona, mun geus karumpul ceuk emang hayu urang indit. Tah, mun geus karumpul ceuk emang hayu urang indit. Tah ieu teh mun geus kumpul ieu teh bahasa anu diucapkeun ku si emang. Jadi si emang ngucap kieu ngobrol lamun geus kumpul nah hayu urang indit. Nah ieu ceuk emang. Nah lamun ditulis dina kalimat ngagunakeun tanda kekenteng atau tanda kutip. Nah ieu teh omongan si emang. Nah si omongan si emang teh ditulis dina kalimat tah make tanda kutip. Contona deui, dina eta buku disebutkeun yen maca karya sastra teh jantungna dina pangajaran sastra mah. Tah jadi maca karya sastra teh jantungna gitu dina pangajaran sastra mah. Jadi ieu maca karya sastra teh anu aya dina buku. Tah dina buku ditulis deui dina hiji kalimat dikutip gitu tadi kutip atau di cutat. Nah kudu make tanda kutip. Nu kadua tanda kekenteng dipake judul buburitan, sajak, karangan, jeung buku lamun ditulis na kalimat film, judul film atau judul buku atau judul naon wae. Nah, osok make tanda kutip atau tanda kekenteng. Contoh, boh nilik eusina, boh nilik basana laut kidul teh buburitan anu kawilang pinunjul. Jadi mau lihat isinya atau bahasanya laut kidul teh buburitan anu kawilang pinunjul. Tah laut kidul itu judul naon buburitan. Paham? Tah ieu teh laut kidul teh ngarupakeun contoh tina kalimat atau anu ditandaan ku kekenteng atau tanda kutip. Misalkan aya urang teh ngadamel kalimat anu aya judul buku atau judul film. Tah biasana sok nganggo tanda kutip atau tanda kekenteng. Contohna deui, memeh dibukukeun sajak bulan jeung laut teh kungsi dimuat dina majalah. Nah, sebelum dibukukan sajak bulan jeung laut teh sudah dimuat di majalah. Nah, bulan jeung laut teh ieu teh lain bulan dan laut dimasukin ke majalah, tapi bulan jeung laut teh ieu teh merupakeun judul sajak. Nu katilu, tanda kekenteng dipake ngahapit istilah ilmiah anu can dipikawanoh pisan atawa miboga arti khusus. Jadi tanda kutip dipake ngahapit istilah ilmiah
kata ilmiah anu candi kenal atau candi mengerti. Contoh Indonesia teh masyarakat nah plural, maka orang kudu silih hargaan jeung papada jalma. Tak plural teh istilah ilmiah itu, plural teh majemuk gitu, bermacam-macam suku bangsa, plural. Nah, itu sok pilarian deui contoh kalimat ilmiah atau kata ilmiah atau istilah ilmiah. Nah, lamun ditulis mah bisa itu pakai tanda kekenteng atau tanda kutip. Jang Dedi mah retorikana alus-alus matak juara pidato wae. Tah retorika teh itu bahasa ilmiah. Retorika teh dina masalah bahasana alus-alus pisan, olah kata, mengolah kata, retorika. Anu kaopat tanda kekenteng panutup nuturkeun tanda baca nu mungkas cutatan langsung. Jadi tanda kutip panutup, jadi kan aya tanda kutip aya dua. Nah, anu kaduana anu panutup gitu teh nuturkeun tanda baca anu mungkas atau nuturkeun tanda baca anu mengakhiri cutatan langsung. Contoh kieu tah, contoh ceuk indungna kade atuh urangna sing ati-ati. Tah kade atuh urangna sing ati-ati teh ieu teh bahasa indungna. Jadi misalkan cek makna teh kade atuh urang teh kudu hati-hati ditulis dina kalimat. Nah, kade atuh urang hati-hati teh ieu teh kudu make tanda kutip, bisa pakai tanda kutip atau tanda kekenteng. Tah ieu teh tanda kutip anu ieu nu kadua tah panutup ieu teh saentosna tanda baca mana titik. Nah, titik atau tanda baca tanda seru atau tanda tanya. Nah, ieu teh kusabab ieu kade atuh urang sing hati-hati teh ieu teh termasuk omongan indungna gitu, atau kutipan langsung atau cutatan langsung. Jadi si tanda kutip ieu teh anu kadua, tadi tanda kutip nu kadua ieu panutup setelah tanda baca heula titik terus tanda kutip. Lamun ieuna cutatan langsung atau omongan orang lain terus dikutip ditulis dina kalimat. Nah, pakai tanda kutip. Tapi tanda kutip anu terakhir setelah tanda baca, misalkan tanda baca titik atau tanda baca tanda tanya atau tanda seru. Nu kalima tanda baca panutup kalimah atau bagian kalimah ditempatkeun tukangeun tanda kekenteng anu ngahapit kecap atau pakeman anu dipake dina hareuti khusus. Contoh ya. Jadi sakali deui tanda baca panutup kalimah atau bagian kalimah ditempatkeun tukangeun tanda kekenteng disimpan di belakang tanda kutip. Contoh di dia budak eta sok dilandi si toed. Tah kusabab si toed da si toed teh landian ai toed teh manuk anu terus disada terus bunyi wae gitu, tidak diam gitu. Jadi manuk toed mah terus weh cit kita cuet. Nah itu teh toed. Nah itu teh manuk toed. Jadi biasana jelema anu loba ngomong atau banyak bicara masuk dilani si toed gitu nya. Tah ieu tanda kutip teh
dipakai dina lanian tah sitoen. Tah setelah tanda kutip aya we tanda baca. Lamun nu tadi mah anu kaopat mah tah ieu mah tanda baca titik heula terus tanda kutip. Tah lamun ieu mah tanda kutip pula terus tanda baca titik atau tanda tanya atau tanda seru misalkan. Jadi hari ieu mah tah ieu mah cutatan langsung omongan orang lain gitu dikutip. Tah jadi tanda bacana dipanderi. Lamun ieu mah lain cutatan langsung budak eta sok dilani sitoen. Nah, titik teh terakhir setelah tanda kutipnya. Tah eta contohna contoh nu hiji deui, Yana sok disarebut pahlawan. Nah tanda kutip pahlawan titik koma dirina sorangan teu apaleun naon sababna. Tah ieu tanda kutip terus di akhirna aya tanda baca titik koma dirina sorangan teu apaleun naon sababna. Nya tah ieu contohna tanda kekenteng atau tanda kutip. Sok ku hidep dipelajari deui tanda kekenteng atau tanda kutip teh aya 5 kagunaan, aya 5 kagunaan atau 5 fungsi tanda kutip atau tanda kekenteng anu sok dipake dina kalimat. Nah kitu dina pelajaran bahasa Sunda sok diapalkeun, dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.